Oh, jadi gitu. Teh parab nate naon wa? Cai mang cai pur kutut kieu mah ye. Itu parab nate sok campur aya di tukang dagang parab manuk mah aya ketan hidung, aya sisikian gitunya kadang-kadang asok aya anu ngasupan ieu teh naon teh gabah. Gabah. Eta pare anu can diheler gitu sok kadang-kadang aya nyelap. Ngan intina pur kutut mah gitu eta teh naon teh geura teh biji-bijian gitu sisikian eta teh parabna teh ieu teh tuh nya halus wa ye eta singkus dah teu ka studio tadi mah dipanggil cenah teh ku Wiska cenah teh Kusna teh jadi pertemuan teh. naon Eta nu ngobrolkeun soal anu naon teh meuli mik anyar naon teh? Di mik anyar naon kemarin ge ditanyakeun sabaraha ngaranna cek yang teh kitunya. Terus Belum cair cenah ti YouTube-nya cenah nya geus we uing teh kemarin teh kawalungan jaon ngawalungan mandi renang nah sok ngarekeun teu boga cai di imah tuh ya wah yo kawalungan teh kuring mah nguseup atawa ngecerik gitu ya kadang-kadang eta make naon teh geura teh nyetrum usum kene nyetrum. tambah siga wah baheula sok nyetrum gitu mah ngalah urang gitu ayeuna mah kadang-kadang dah geus jarang urang ge nya mun sok aya nu ngajakan kalembur mah sok nyetrum gitu tate rada dicaram nyetrum teh euy nah kunaon Teteh mun teh salama sok matak pae kanu sejen. Anu lauk-lauk anu kuduna hirup kalau kangilu kasetrum gitu kumaha teh. ya eta mah portas anu kitu mah aya nyetrum ada aku paling ge anu antal we anu kasetrum geus lah kumaha teh kawalungan teh anu naon kemari teh tadi teh kemari terus menang naon di walungan teh atuh yo tah ngaja datang ke dia teh hayang ngabagi we yo tuh Aya kene tahan. Oke, saya waktu sanawi. Mun, semangat. saya tak siga anu da nawarkeun sapu bieu teh Mang Caca Aduh, ieu mah natura ieu mah lain recording. Memang biasa ge tara natural gitu biasana mah eta we si Mang Caca sok eta lah Ayeuna bieu mah bener aya tukang sapu lain dibolian atuh da aya keneh cenah ke ka dieu deui cenah ini kan digaleuhan meureun ka dieu deui geus saep mah sapuna eta naon teh lauk daun eta teh yo tah munang tagih yo tingali ieu mah lauk pangweunghar da ieu mah yo nah kitu lauk nu sok tugah tagih teh duki ieu lauk tagih ieu nagih we ngahutangna mah tara ieu teh nagih we ya pugu da lauk kolektor sok tah geus dipangmincukankeun ieu tata dikeresekan we nya ieu keur wa ieu we mah aya kaingetan bah ieu nuhun pisan atuh Kus euy habeuki eta lauk tagih kieu teh euy kuring aya teu sok tah Mang Caca tah ieu Mang Caca yeuh keresek ewang we yang malah lumayan iya nya lain lumayan deui atuh da ngeunah lauk kieu teh lain euy ari inget kana walungan teh duh ayeuna teh keur asa ararangkeup kitu hate teh nah kunaon wa nya kunaon wa tadi teh buat ningali ieu ningali berita hari ini eta aduh innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya eta Bapak Gubernur putrana saurna teh pan palit teh geuning oh nya kumaha teh berita terkinina wa kumaha cing bejaan maluna kuring mah tan buka di berita ye di walungan kamari teh tuh cek salah sahiji portal berita mah yo Bapak Ridwan Kamil dan Atalia yakini Eril meninggal tenggelam di Sungai Are cenah kitu. Heuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ayeuna mah geus diyakini ngantunkeun teh putrana teh nya.
gitu pan kamari teh di teteangan gitunya di teteangan ngan meureunnan geus di teteangan wae teu budang teu kapanggih gitu nya meureun ayeuna mah Bapak Gubernur teh parantos ikhlas gitunya nampi kinu kada qadar sareng iradah ti Allah Subhanahu wa taala gitu janten nanging eta hawatosnya ieu nya kan tanana tua cobi eta mun tumiba ka putra urangnya ka budak urang pada teuing urang oge pan ngageurina kelengitan asa kaheulang eta teh pan Mangkani eta teh pan rek sakola cenah Lin di bagianna teh. nya kitu watak teh rek tolawul ilmi ka ditu teh ayeun kalangkah renang di walungan geura aduh da walungan teh sakitu tarikna geuningan pan eta teh caina teh Mudah-mudahan we sing husnul khotimah nya komo acek wabi cenah niat narek eta mah rek tolabul ilmi ka dituna kitu sing ka itung naon kitu sahid naon. nya nya kitu nya mudah-mudahan we aing ngaduakeun mah urang mah boleh-boleh saja gitu mudah-mudahan we aya kana pangersana Gusti Allah Subhanahu wa taala gitu janten yang edel teh janten sahid gitu. Ke wah ai di ditu eueuh palika. Sok jeung naon nyanyakeun palika sagala. Palika teh apa teh palika? Heueuh nyaho. Eta teh pakacabakan baheula mah palika teh. Wus. Ulah baheula keur leutik kungsi ditawaran jadi palika. maknya wah wah teh baheula mah ye di Cimanuknya yo. Nah, diajarna mah ti Cilutung. Ngan sok dia deh ulin ka Cimanuk sok teuleum wah. kayak ai palika teh kumaha ieu teh kadele teh ya kadele teh Eta mah malika atuh kedelai malika cenah kitu. eta mah lain eta Lin naon teh parati balap teh kitu kamari di ditu di Sumbawa di mana sok ngaca perukwae kitu eta mah Mandalika atuh belain Kumaha ieu teh? Nya ai palika teh tukang teuleum Mang Caca pacabakan baheula mah aya khusus eta teh jabatan eta teh palika teh tukang teuleum. Maksud teh nanya teh juga di bagi eueuh palika gitu jadi anu bisa mangmaluruhkeun eta anu naon kitu anu nya anu teuleum atawa anu naon teh gitu. nya beureunan aya di ditu oge satuanana pan di urang beun aya sarnya di ditu ge aya teknologi malah pan neanganna ge teu jore-jore eta teh make teknologi kumaha kitu di ditu mah geus make sensor macam-macam mah jadi neangan anu teuleum teh geus lain deui kudu teuleum ti luhur di tampo gitu nah ngaranna teh Oh gitu. jadi Jadi pakai teknologinya neangan ge. nya Awat meureun bos ka laut banyak. nya sih mungkin wae heuting da can kungsi ka Swiss komo ningali walungan ar atuh nya ayeuna mah meureunnan kieu we ai kuring mah nu di depan mata gitunya urang doakeun ku sadarea gitu sangkan Bapak Ridwan Kamil kali Ibu Atalia sadayana masyarakat Jawa Barat atau utamina gitu sing dipaparin gitu tah kajembaran mana keikhlasan gitu sing paparin kakiatan sareng katabahan gitu nya amin Amin. da sadayana oge pasti bakal ngantunkeun ngan carana kumaha nama wallahu a'lam pan bener wae lebah dinya nama komo pan eta anu tenggelam teh kade teh asa nama aya katerangan anu tenggelam mah sahid eta teh Heeh nya asa inget eta. gara mun teu salah ieu mah wanya malum da kolot ge sok aya salah gitu nya paluruh deui we jeung eta deui euy naon teh kitu sok sanajan kaayaan kieu mungkin bae aya keajaiban euy kajabe naon Wah wah make jeung ajaib sagala gitu atuh. maksudna teh jadi bisa wae sebenarnya mah Ujang Eril teh hirup kene wah mah sok saha nu nyaho da eueuh nu nyaho apaan nya eueuh nu nyaho tabab can jugruk etana naon teh layona kitu nya bisa wae sebenarnya geus hancur geus aduy wallahu alam eta mah kitu tapi bisa wae berarti aya kemungkinan meureun masih keneh jumeneng nanging duka di mana sareng kumaha gitu nya ari palebah dinya nama ngan meureun ku paktayeuna kan perlu kepastian meureun wah patali jeung status meureun kitu jadi dianggapna diyakininya
berenak teh ngantunkeun beureun ku Pak Gubernur teh. Gitu wa da teu bisa salilana tuh dianggap gitu. Jadi kudu aya apa nongol ngaran teh. Naon cik? Status gitu dah masih hidup atau meninggal atau kumaha gitu pan. Aya limit waktuna. Ai kalebah dinya nama bener. Nyang mah maksudna teh urang tong poho gitu karena kemungkinan gitu nya wallahu alam sih ai pelebah dinya nama gitu. Nyai disebut mungkin mah segala ge mungkin Pak. Mungkin atuh. Mungkin wae lauk tagih ieu teh menang lain menang mancing pan bisa wae kitu lin. Tah gitu. Ini menang mancing lah dari mana ya? Percaya wa ka kuring. Pan mana sorangan ngomong bieu teh. Tuh, ieu tuh. Tuh jelema teh. Tuh. Mana. Itu mah tuh. Saha eta euy? Tuh aya duaan ka dieu ngagede gitu enak itu. Aduh sia euy. Alah. Mang. Mang Caca ya. Wa kuring teh ieu teh aya acara deui. Mualami. Nah, hok nyanggakeun. Bade. Rek ka mana sia? Oh bakal ini sia. Oh iya. Ku eta tamang tah. Alah sia teh. Kurang ajar sia. Mama sabar. Aya naon ieu aya naon ieu jog ngarawel wae kitu kana baju singkus eta Teu sopan teh dah. Kuring ye leuwet let kesang sama poe ya mang yo. Di Cimanuk ngala lauk nya keur kaperluan kitu, keur kaperluan di imah, keur dahar di pasar kitu. Nya setik-setikna nya gegedena mah keur dijual di restoran kitu. Baru akang teh gaduh rumah makan ya. Nya kitu, abdi teh owner sia kieu teh. Nya sok salah siji anu disuguhkeun ka tamu teh lauk tagih di Cimanuk. Lain semenang rea teh kalakah eueuh ngaleungit kra. Baru kuring teh aduh untung dibaturan ku ieu yo. Nya Kang kuring nu baturan teh. Ku aing teh ditanya. Mang, jaho teh nu ngaliwat ka dinya. Heueuh cenah aya bajuna kieu cirina kieu aya kungsi ngalalar cenah. Mah nama geus mancing ti heula di dinya teh cenah. Ngan ka cirina teh korangna teh kosong wae teu meunang-meunang. Tah kuring ngecrik lobah laneuh. Kuring ku bedahan rea cenah lauk tagih. Nalika geus sabaraha tengah poe rek ditempo lauk tagih eueuh. Jelema teh nu nguseup eueuh cenah kitu tah. Tah ieu ciri-cirina teh ieu. Sopan sia. Tuh. Naon Kang? Itu tuh lauk tagih tuh dikeresek leh eta nu maneh lin. Waduh, heueuh tah ya barang bukti ya barang bukti yo. Eta mah kenging abdi. Nguseup di tonggo di mah ngalih ka tonggo harita. Lamun tong sok bohong sia. Aing nyaho yo. Pasti itu benangan adik aing yo. Kang. Geus tong ribut. Kieu. Sok ayeuna sing jujur siangkus. Maneh eta ieu lauk tagih teh meunang nguseup bebendangan maneh atau bener-bener maneh meunang mauk ti si ujang nu ieu sia. Sabenerna mah. Aduh teu sangka di dinya euy. Lain kitu Caca. Aing mah sok ngaku sing jujur ya. Dicabok sia ku aing. Wah tenggal kitu wah. Isin ku kaum dangu. Nyaon kamu emang ieu direkam ieu teh. Pan ieu make mikrofon ieu teh. Astagfirullahaladzim. Aduh hapunten ieu. Sok si Geus biarkeun omong tuh amek tuh. Bos, geus kieu. Kuring rumah sa. Aduh, rumah sa kan. Hampura we nya. Hampura eta lauk tagihna ge ieu can meunang nyoceng ieu. Oh, bohong sia. Ayeuna ieu dikeresekan cingana didinya mikeun ka si amang ieu jeung si awa ieu heuh. Nya tadinya oleh-oleh kitu sobat kamari teh kuring tak asup kantor. Alasan ngecerik kitu. eta geura si engkus. Heuh atuh pira ku maneh. Ayeuna teu nyesakeun keur maneh sorangan. Di mana sana sok? Dijual ka pasar. Bieu teh keur meuli ieu busa. Astagfirullahaladzim. Ya geus we mun mengis teu panjang diributan. Jang. Oh, kumaha? Yang geus ieu bawa ieu kabeh lauk tagih 2 keresek bawa balik. Eta nu kurangna ku uarek digantian ayeuna. Sok kadikeun tuh. Mudah geus capek. Sok bae kagantian sabaraha sana. Ya kira-kira we sabaraha hayangna. Ya sok atuh 1,5 juta. Kira-kira kitu sasangkle makanya atuh. Apalagi sakeresek deui ieu meureun. Ku sakumaha eta nu dijual ka pasar? Kurang leuwih 2 keresek ieu lah kitu. Sesengkus mah sia. Tapi da 2 keresek ieu mah merenjang mah 1,5 juta atuh sing bener atuh. Sok we lah atuh we make kacang balik ya kadikeun 100.000 we lah. Jauh. Jauh pisan tadi tuh hayang 1,5 juta ayeuna 100.000 eta lauk tagih.
atuh da meh teu lila we meh gasang balik. Aing mah. Kela yo. Mana dompet tadi? Tah yo tah 1.000 geus nya punahnya yo. Montong ambek deui kasih sengkus yo. Heuh lah. Ngantos sakali-kali nih Kang. Kuring mah tuh ngalalauk di dinya, mun akang ngalalar di kadinya heuk lauk kuring leungit deui komo tah. Awas. Mana yang jurik teh kadolo aing. Heuh syah, awas mang tong kitu deui mang, teu beunang teteh. Budak padog kitu. Moal. Duh hampura. Duh bakating hayang dang alasan ieu teh. Atuh ah. Kuring balik we ka sadayana. Itu geura. Bisa ngalalewasnya. Da naon deui urusan dana modern manehna maneangan lauk muda beunangan manehna. Engko satong kitu deui sing era maneh. Aduh. Ayeuna kieu sok urang balik deui kana carita ta Bapak Gubernur. Maneh kikituan ari nyawapan teu nyaho irah di punutna. Tuluy balik ti Cibanuk heuk maneh teh menang kacilakaan di punut ku Gusti Nu Maha Suci sok Gusti Allah. Maneh kerek beres pisan ngarakukeun kalakuan kitu kumaha ya. Matak amun rek nanaon teh pikir heula. Wah aduh. Aing jadi era yo ka saserea yo. Era ka Mang Caca, era ka Ba Ucang aing. Nya wayahna we atuh. Geus lah sajian waktu mah tong sok kikituan deui keun we da jelema masuk teu luput tina kasalahan. Ayeuna engkus tadi kamari keur kitu. Nya kahareup mah tong kitu-kitu deui. Mang Caca. Nya geus atuh bom marek ieu we ngagantungkeun manuk ieu jika ada kemana ayo nangkus maneh Ya nyarek balik we ka sasado ka Den Ganur gitu. Atuh Mang Caca. Rek balik boga ongkos keur angkot.